Alhamdulillah, syukurillah panjenengan tepang nih pamirsa. Akang-akang teteh masih dina acara festival bintang digoda. Namanya alhamdulillah, namanya pangitan parantos kasakseni ke orang sadene. Penampil dengan nomor urut 1 ya. Ada Wahyudin Tilewi Munding. Oke, alhamdulillah aja. Ayo, orang langsung ke panginten kumargi pangintennya durasi. Ayo orang panggil peserta anu kedua. Insyaallah panginten ya peserta anu kedua aya atau Nabi Bapak Suherman diantos. Ayo adieu. Oke, aturan kawa Ali Bugel. Oke, miwa sadena pangintennya Kang Haji Dolak oge nuju nonton. Kumaha Suherman damang atas aya. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa swanten. Wow. Kawit di manten Di Ciulur. Di Ciulur iya Citimun. Taruna Manggala. Oh iya siap Taruna Manggalanya. Blok babakan pedes palidinya Bang Inten. Mohon. Alhamdulillah Bang Inten. Oke, Bang Inten dangat ayeuna keseharian naon? Ukur icaran sayuran. Alhamdulillah mudah-mudahan sing suksesnya anya. Ya amin. Oh, orang teh dina rezeki mah tinu naon bae Om Yus ge ngalektor unggal poe teh oleh direzekian atuh. Alhamdulillahnya. Aya aturan AA Suherman panginten tadi nalis di dieu panginten AA Suherman paris nyanyikeun satu buah nomor ti Pak Haji Mansur S. Aya pelaminan kelabu pangintennya. Mohon. Atau siap? Siap. Oke. Iya. Oke. Wow, hebat luar biasa saudara. Ayo, sewadosnya kalau tiga waktu. Ayo kita saksikan peserta dengan nomor urut 2 di Festival Digoda ada Asu Herman. Kau bagaikan rahwana menculik Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, jalur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda, biar istriku tercinta tanpa seizinku telah pergi. Ayah bundanya pun tak tahu kemana. Oh, terimanya kursi pelaminan biru di malam pengantin, jalur kuning menghias di ruang tamu.
pelaminan biru di malam pengganti, janur kuning menghias di ruangan tamu. Penonton di studio sekitar 12.572 orang memadati studio SMTV, luar biasa. Kumaha Kang perasaana tos ngahaleungkeun lagu pertama? Alhamdulillah lega mohon. Lega ya heureun. Lega pisan mohon. Lah lega ngemplongnya. Ada ukur gempeur mimiti wungkul Kang, kaditu namanya kitu teh asami keneh gempeur. Yeah. Alah, Akang kesehariana dagang sayur di pasar mana Kang? Keliling abdi. Oh, keliling. Doakeun Kang sing janten tukang sayur naik haji. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ngan abdi teh ieu teh rasaan teh abdi apal non menyeples pisan gitu nya. Warna sorana teh sareng Ki Oman, lemur abdi mah tukang calung. Akang sok nyanyi lagu calungnya. Ngaku Kang ah. Oh sok. Ya, pasti dah apal warna sorana. Ieu mah calung banget gitu tah. Cik ngahaleungkeun sakedik lagu calung nu apal naon? Sok cik dago pakar, cik beh dia sok. Da ieu mah calung beda sorana ge apal. Sim kuring teu apal raja calung. Yo. Tresna mekar ieu di dago pakar. Tungger paheun jeung dibakar sauyunan. Repung-repung jajantung jajantung awon jadi harus kuitir buat daun izin milikna salah kuduna teh kabagian teh laguna teh dago pakar. Saha nu ngocolokna Kang eta lagunya? Pika sebeleun
Aduh, panitia eta saha nu ngoclok lagu teu Salira. ada lain kahayang ada wayana dikoclok diundi laguna gitunya. Aduh, Kang sing sukses sekali dina bisnis sayurana nya. Amin. Urang langsung wae kumandangna atanapi komentarna ti Girang Pangajen atanapi ti Anta teu girang. Sanes nya Girang Pangajen Dewan Juri ti ibuku tong jam dua ibuku sia. Ti palih girang mohon. Ka abdi terang. Ayo Pok. Mohon Jamadon- langsung we aja. Jamadon kieu curiga ya ya. Heeh. Curiga. Geus teu kudu cerai eta mah urusan rumah tangga heuh. Geus bae keun cenah. Tadi bawa ka dia. Aduh, assalamualaikum Bapak Suherman. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Mohon. Mohon. Alhamdulillahnya lagu pelaminan kelabuna tinu lirikna Bapak alhamdulillah aman. Mung panginten pas tadi diral tapi bagusnya rada santai gitu nya, tidak terburu-buru. Cuma sakedik kirang pibrana hahaha. Apan warna sorana calung. Iya, gitu. Sareng panginten pas anu dari tangan Sri Rama. Nafasnya kurang panjang Bapak mungkin ya. Iya merenan Sri Rama. Nyata gitu. Nyata gitu-gitu oke meren ya Allah. Ini Allah bener nanya. Ini Allah bener nak seetamanya. Mohon sakitu terus pas di akan ku rebut dari tangannya. Jeung dokdak wae deui ieu ampun salaki mana ih Cicing atuh gandeng aduh. Keur ngocoblak pamajikan keur cicing. Heeh geninnya pada ngantenya. Jeung kuriak di ampun sok cicing heula. Pas karena dia resmi menjadi milikku. Pas karena Diana Bapak kecepatan tapi tenan naon masih aman. Nya leres ipoknya pas didangu-dangu teh tadi si Bapak Suwantena teh punya ciri khas sendiri Iya, gitu. betul. Tidak ada yang punya gitu nya. iya. Orang mah gitu. Iya, emang. Di dia mah teu Betul, aya nya betul. di goda mah cocokna memang si Bapak mah lagu-laguna teh Sundaan nu kali itu calung anu Calung. nembeknya. Karo ipok pada hamanya terang kieu mah nya ngocolok lah saha atuh. Teuing eta nu ngundi lagu saha? Kanggo si Bapak sakitu wae Bapak alhamdulillah Bapaknya lirik mah aman. Pas masuk rap tak eta anu membahayakan namakan naon namanya teh kagok gitu nya. Pemusik kumaha pemusik? Pemusik bener rasa kaemutan tetenya. Cik silitudingkeun kop. Sok ciri tudingkeun sia. Tadi kasahaya aya Ngamai. pas tadi rap kedua tah rap kedua abis ya sengaja datang melarikan dia jadi pas mau masuk soling nanti terlalu kelebihan itunya lebih sabarnya kumaha cenah ieu teh baru nama ya terang teu cek ipok teh cenah kakareunnya musik cenah ayeuna jejeg cenah kitu nya tapi omongan Karek ge balem Karek ge balem eta teh. karek ge balem Tah karek dipuji cai dah. Hah? Teu bener pisan dia mah. Efek capek teuing pangitanya kirang fokus mohon teu sawios-wios. Bawa sakitu wae Bapaknya. Abdi teh mitos teu sabar hoyong ngadangukeun lagu anu kadua si Bapak. Sundana nya. Da Sundana mohon. Oke, hatur Mohon nuhun, Bapak. Hatur nuhun Ibu Kuwu. Nu salajengna urang langsung ka Ibu Sekdes Digoda. Kang Neng Nurjanah DMD. Peserta kedua Bapak Suherman. Teruna Manggala Ciulur Pak. Mohon. Ciulur paling mantan konveksi. Pas SMP pisan. Oh, Gerbang, mohon. caket Ujang Heri muranya tukang kendangnya. Jang mah Cikujang ya. Laras. Jadi pancak kaki atuh. Ante naras ungkul. Bapak hapunten rada dikoreksi ku abdi. Sanos anom keneh ge nya Pak danamina ge kompetisi atanapi festival Hiburan ongko. hiburan ongkohnya. Wayahna we ulah pundung Pak nya. Komo ku abdi murang kali karek Nya. peleteknya Pak. Kanggo kasayan Bapak kala salajengna mudah-mudahan tiasa tepang di Grand season final. grand final. Bapak kakirangana
Nembe karaos teu ti pasral aya salah lirik. Kau bagaikan rahwana mencuri kadahna teh. Mencuri nah eta Itu teras we teu mencopet. Iya. Lirik maka bege ngaco. nya abi rumaos tukang nyontek. Abi mau menlaip lamu Ningali gitu. nu tekna menculik tidak mau. Oh, menculik. Mohon. Dari tangan Sri Rama. Nah, eta na kirang mangga solu alai. Kirang panjang pangitannya. Janten lepat pun. Janten Bapak kehabisan napas jadi tarikan nafasna memang tepas gitu. Jadi menculik Abrageun wae ya mah. Dewi Sinta. Tadinya teh awahan deui dari tangan. Aing tadi nuturkeun. Sri Rama. Bapak mah tadi dari tangan Sri Rama. Pendek. Jadi teu aya ieu. Terus tinu naonnya? Bapak karaos teu? Kursi pelaminan biruna kecepatan tah. Jadi ieu meureunnya kagok gitu, memang kagok. Terus tinu ayah bundanya teh fales pisan kadangu. Ayah bundanya pun tak tahu kemana. Kumaha sih sakumaha? Cobi deh Pak. Cina ayah bundanya tak tahu. Ayah bundanya. Nggak nada si Bapak. Ti eta kursi pelaminan biru. Sok nada si Bapak. Wayahna. Kursi pelaminan biru Terus di malam pengantin. terus Janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda. Dia istriku tercinta. Tanpa seizinku telah pergi. terus. Ayah bundanya. Nah, pasnya. Pak, cobi tino naon eta? Ayah bundanya pun tak tahu kemana. Eta unggul. Tino ayah bunda fales kadang pisan. Abi ge harita ku Ayu Ting Ting dikitukeun. Kadang pisan pales nya wayahna. Abi dicarekan. Hah? Oh, Teh Ayu, Teh Ayu. Ayu penyanyi. Lanjut Abi, Teh Ayu Ting Ting. Janten karena dia resmi menjadi milikku. Tak kurang penegasan unggul tidinya. Terus nu terakhir kadang pisan kursi melaminan biru. Pacaletat kadang teu. Bapak rumaos. Kintanya. Pak, tong aku Pak, buka gitu Pak, buka gitu ah. Abi rada kieu kursi melaminan. Eta unggul selebih nama mungkin memang karakter suara vokalna calung aya nilai plus gitu. Berbeda. Ciri khasna gitu. Berbeda dari yang lain. Sakitu wae kapiatur kangge Bapak Suherman, mudah-mudahan di lagu anu salajengna sukses tanpa akses. Amin. Turun.
Kang Suherman, hatur nuhun pisan, sukses dina bisnisna, sukses dina acara festival di Godana, pangintennya. Mangga istirahat heula, mohon nya, mangga. Cana kaditu mikna mah mohon tah kitu. Alhamdulillah Kang Kakak sadayana nembe parantos ka sakseni ku urang sadayana. Aya peserta dina festival Bintang di Goda, aya nomor urut kedua aya Kang Suherman bae parantos ka sakseni kurang sadayana. Ku kituna ulah ka mana-mana teras manco di SMTV layar kaca urang Sunda tetep di acara Festival Bintang di Goda.